Asadis anu kagenepna rukun nyolatan janazah teh addu'a ulil mayyit. Ngadoakeun ka mayit secara khusus, ka eta mayit. Ba'da salisah santos takbir anu katilu. Yanten santos takbir anu katilu aya deui rukun nyolatan mayit nomor kagenepna yakni ngadoakeun ka mayit dihususi kalawan khusus keur ieu mayit. Doa anu khusus keur mayit kade lain keur batur. Jadi rukun kagenep teh ngadoakeun khusus ka mayit lain ka batur. Ari minimalna ngadoakeun sakumaha wa aqalluhu ma yutlaku alaihi ismud du'a. Ari minimalna ngadoakeun ka mayit mah pokona mah maca sesuatu anu bisa dikatakeun doa sakitu. Contona maca sesuatu meskipun singkat tapi geus kategori ngadoakeun sakitu. Kawas kacap Allahumarhamhu. Moal mau ditambahan. Ya minimal ku Allahumma gfir lahu lawan urang. Allahumma gfir lahu. Panata teh doa anu manfaatna khusus ka mayit. Nun Gusti boga ngahampura hu ka ieu mayit. Moga ngahampura Gusti lahu ka ieu mayit. Warhamhu sareng moga mika asih Gusti ka ieu mayit. Jadi anu didoakeun teh khusus si mayit. Minimalna ngadoakeun teh ku segat atau ku ungkapan anu secara sudut pandang umum eta teh keur ngadoakeun. Mangka cekap ku gitu. Nah, dina permasalahan ngadoakeun ka mayit panitia meureun ningali kana nu maotna aya beda-beda, aya anu geus dipastikeun ahli salama oge can bogaeun dosa, kawas budak leutik nu can balik pan can bogaeun dosa. Apakah tetap dikudukeun ngadoakeun ka eta mayit anu jelas teu bogaeun dosa mah? Kawas budak nu can balik nu maot sakleutik. Cek Ibnu Hajar wa tiplu kagoirihi. Ari mayit budak leutik eta teh mirip seperti salianti budak, tegasna mayit nu dewasa. Jadi palayak teu cukup ingda Ibnu Hajar, monggo Ibnu Hajar mah teu cukup lamun mayitna budak didoakeun teh ku segat ieu Allahumma ij'alhu faratan li abawaihi faqat. Jeung tuluyanna we ka hareup gitu. Anu bakal diterangkeun di payun ke. Jadi teu cukup dina ngeusian ngadoakeun ka mayit lamun mayitna budak ku kecap Allahumma ij'alhu faratan li abawaihi wungkul ku sakit. Nah make teh cukup. Sabab ieu mah panu didoakeun teh lain mayit. Tapi nung bapana Allahumma ij'alhu moge Gusti ngajadikeun ieu mayit budak paroton jadi anu bakal nuntun, anu bakal membimbing ka indung bapana nalika engke rek menghadap ka mahkamah Allah. Berarti anu didoakeun teh hakikatna mah lain budak eta tapi bapana. Maka cek Ibnu Hajar teu cukup. Sabab kaya-kaya mayit nama teu kadoakeun. Ini ngali karena sudut pandang makna ternyata manfaat eta doa teh lain ka budak eta. Tapi kainung bapana. Sedengkeun dina ngadoakeun ka mayit teh bihususi, khusus keur ka eta mayit. Tapi waqala Romli yakfi. Tapi menurut Syekh Muhammad Romli mah cukup. Lamun teh mah nu maotna budak, hek we henteu aya Allahumma gfir lahu atawa eueuh Allahumarhamhu. Tapi ngadoakeun teh kur ku segat Allahumma ij'alhu faratan li abawaihi wa salapan duhran wa idatan wa tibaran satulina. Pangna Ibnu Hajar memandang teu cukup karena ieu doa teu kembali manfaatna ke mayit.
Ari Muhammad Ramli bangna ngahukuman cukup. Pacek Muhammad Ramli mah cek Muhammad Ramli cukup. Da tetep we ieu teh nu didakeun mah budak. Sabab kieu teu sakabeh budak jadi faraton. Maka tetep we lamun ditelusuri jero mah cek Muhammad Ramli mah ieu teh ngaduakeun ka budak. Sanajan salewat mah jiga indung bapana menang manfaat. Tapi secara hakikat mah cek Muhammad Ramli anu didoakeun teh budak eta nu didoakeun supaya jadi antara Ibnu Hajar jeung Muhammad Ramli teu sepakat ketika mayitna budak ngadoakeun anak kur ku kecap Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi ilaih. Kami cek Ibnu Hajar teu cekap karena sudut pandang Ibnu Hajar mah ieu doa manfaatna teu ka mayit. Lamun sudut pandang Muhammad Ramli mah cekap karena secara hakikat mah tetep we nu didoakeun teh mayit nyata didoakeun sing jadi faratan li abawah. Pan manfaat. Ngan supaya naonnya supaya kahimpun supaya karingkas maka dianjurkeun cenanya dina ngeusian ngadoakeun ka mayit ieu rek mayitna jelema nu geus baleg rek anu budak keneh maka dianjurkeun ngadoana ku doa umum heula ieu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sogirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Kemudian dilanjutkan Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Nah, tadi dianjurkan pilih cara dibaca, cobi dibaca. Menyelatan aja, jangan aja. Nyata sanggeus takbir katilu. Teras deui numutkeun sebagian kitab mah santos ngadoa ku Allahumma pilih hayyina nepi ka akhir tadi oge dianjurkeun si nu salat eta maca ieu doa nyata ieu doana teh Allahumma inna hadza abduka wa ibnu abdaika kharaja min rahid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbauhu fiha ila dzulmatil qabri Papaya tarik tasnya dua lajang deui aya dawuh Ibnu Hajar qala Ibnu Hajar dawuh wa fi Muslim du'aun tawil dina sahih Muslim aya ketika ngabahas kitabul janazah babul janazah dina kitab sahih Imam Muslim aya tuntunan doa anu panjang anhu nu katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi kantos ngawurukeun gitu. Kantos ngawurukeun doa paranti ngadoakeun mayit nalika di salatan. Anu tempatna sanggeus takbir katilu teh. Tah ku sabab aya doa anu eta mangga wa dhahirun annahu aula, maka jelas bahwasanya doa anu kawariti Rasul anu aya dina kitab Sahih Imam Muslim eta leuwih utama tibatan doa anu sajian termasuk doa anu di luhur tadi. Da doa anu di luhur tadi mah wa hadza yaltaqatuhu Syafi'i radhiyallahu anhu min ahaditsa waradat. Da doa anu tadi mah
eta mah hasil ikhtiar Imam Syafi'i ngumpulkeun ti beberapa riwayat-riwayat hadis digabungkeun gitu. Ngalamun ningali antara eta doa-doa anu kainge ngagabungkeun Imam Syafi'i hayang ditinjau kana doa anu aya redaksina dina Sahih Imam Muslim, tentu jelas pisan wa dhahirun annahu aula, bahwasanya doa anu ti Nabi eta nu leuwih utama. Mana doa anu ti Nabi? Ieu anu sok dibaraca ku urang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalah waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqih minal khotoya kama naqaita taubal abyad minad danas. Toseng ke kantun karena doa ka budak, jadi ngadoakeun ka mayit nu kolot mah lamun rek ditimbang-timbang nya nu utama mah eta we doa nyolatan jenazah sabaraha takbir katilu doa ka mayit ya anu kawarid ti Rasul anu aya di kitab Sahih Imam Muslim. Ieu apalkeun mah maaf. Teras tadi teh aya dina eusi doana teh Allahumma abdilhu atau abdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Nun Gusti boga ngagantian ieu mayit ku imah nu langkung sae tibatan imah baheula manehna. Keluarga nu langsung langkung sae, pamajikan nu langkung sae. Tanu dimaksud ku ngaganti teh adalah ibdalul wasfi, ngagantikeun sifat-sifat. Uga santos abdi maot cek eta budak leutik. Ibu bahwa nu dimaksud ku ngagantikeun teh ngagantikeun lain ngagantikeun zatna tapi ngagantikeun sifat-sifatna. Sifat-sifatna ahli nu teu alus boga digantikeun sing alus. Bojo dan lain-lain. Lajeng deui saupami mayitna bocah maka santos nu tadi tentuna ge wa yaqulu pitipli alladzi abawahu musliman, lamun inung bapana Islam kawas rata-rata mayit budak leutik di urang inung bapana Islam maka dianjurkeun ngadoana teh ku doa ieu Allahumma jalhu faratan li abawai wa salapan wa dukhran wa idzatan wa tibarak wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa afriq sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'daha wa la tahrimna ajra. Lamun mayitna wewe mun anaskeun, namun mayitna lalaki ba'dahu ajrahu. Eta teh lamun numutkeun Syekh Muhammad Ramli mah cukup ngadoakeun ka mayit bocah ku doa ieu. Ngalamun cek Ibnu Hajar teh cukup. Jadi cek Ibnu Hajar mah minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu mah kae baca najal mayitna budak oge. Ngan lamun aya waktu sae lamun diteraskeun ku Allahumma ij'alhu faratan li abawai. Gitulah kirang langkung rukun salat anu kagenepna yakni ngadoakeun ka mayit. Ieulah nu keur di wahwih deui dipilari. Kantun ke asabir assalam. Allahu a'lam.